gitu. Eta jadisan kitu teh lain carasan jalmi. Wali mah kitu, kedah percaya. Dasarnya dia Cirebon dasarnya di Pamijahan Hungkul di Ampel ge aya gitu teh. Aya ieu tempatna wali angkat kamkah gitu. Jadi wali menon undur man kola. Tinggalin non jalmina beuteung ka harti. Eta rek salat sok ibu angkat ka pamijahan di non di naguha eta. Kumaha panasna. Wali masa di dinten cicing di dinya teh. Urang mah sakali angkat teh sauwihan panasna teu kieu. Daya AC coba. Ya banding air tos dikeruk ayeuna mah cenah lega. Kapuhur man alit. Nah hati asa hirup di tempat kitu. Waliullah atuh. Yakin undur man qala wala tandur ma qala. Sapertos Syekh Nawawi waktos di Mesir debat sareng profesor di Mesir, doktor ustad di Mesir. Beda inaroskeun ka ulama Mesir teh kieu Bu, ka ulama Mesir teh. Pak dokter, bagaimana hukumnya angkalis? Angkalis teh naon? Angkalis teh belut. Adi di Mesir da teu apal belut nu kumaha, daueuh sawah. Peda kumaha cenah cirina angkalis teh. Angkalis teh cirina teh nya jiga orai di Bandung. Oh lamun kitu mah haram atuh. Angkalis teh naon belut teh da jiga orai teh ya. Teu apaleun sabab di Mesir mah teu aya naon? Teu aya sawah. Nu aya naon? Nu aya mah orai, orai haram. Eta Syekh Nawawi teu lami ti Mesir uih ka Indonesia ka Banten teu lami teu sajam-sajam acan balik dina kaayaan bolokot ku naon ku eta kuleutak nyendak belut cek Syekh Nawawi tah ieu nu kieu ieu naon belut teh akaran nama halal halal apa kitu asa sapertos kitu para aulia Allah teh mustahil kangge tingkatan urang mah mustahil. Kap tingkat para aulia Allah mah atau mustahil. Jadi tingkatan para wali. Jadi undur man qala. Wala tandur ma qala. Tingali jalmina ka wali mah. Ulah tinggal naon ucapanana. Kamari-kamari punten kana sepeda abdi ieu cinta mahabbah. Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur nuju jumenengna teu kahalarti cariosna teh. Demi tidak jadi presiden, jigan ngaco nya daosna. Tapi ayeuna terbukti cariosan anjeunna teh baheula mah disengserikeun oh kieu hadienakeun kakara terbuka cariosan Gus Dur teh. Ieu bener. Nah itu wali mah kitu, teu ka harti. Cariosan mah. Jadi cariosan teu ka hartos tapi tinggal ucapanana jalmi teh. Enten sauna wali teh aya disebutna wali teh aya jalmi anu golongan nu kahiji aya wali teh anu apal dirina batur apal. Abdi teh wali jeung wali mah apal teh kanu sadarajat saurna kitu nih jeung rusanapeun jamun nu derajat sareng anjeunna sami apal jeung nu sahanapeun teh anjeunna apal ngan lamun saluhureun teh apal gitu. Terus aya jalmi wali teh saurna teh aya anu apal kana dirinya bahwa diri teh wali aya deui jeung batur apal ka anjeunna bahwa anjeun teh wali. Jadi anjeun apal anjeunna wali, batur oge apal anjeun teh wali. Aya deui wali teh anjeunna apal anjeunna teh wali, tapi batur teu apaleun, mah maneh wali, anjeunna teh wali. Dagang biasa we. Ya meser ka sawah, ka pasar, jiga urang we kumaha. Batur teu apaleun bae tukang macul eta mah. Padahal naon wali. Eta tengah hinakeun jalmi tias janda teh waliullah. Jadi jalmi batur mah apaleun tapi anjeun teh apaleun wali. Gitu. Batur mah apaleun dikunjung dietakeun di tapi anjeun teh apaleun bahwa anjeun teh wali. Dan nu katilu. Eta nu golongan tilu eta mah waliullah. Tapi anu nu kaopat mah nu apanena teu apaleun batur teh apaleun eta lain sanes waliullah. Tah eta ngabohongkeun kana para auli Allah, ingkar kana kawalian Allah, kana kawalian waliullah, maka maut suul khotimah. Naudzubillah.
Orang percaya